Sip, mun aya nu nonton awewe bisa nyamal tika lemes yuk mat calon calon idaman. Sabab ieu geus jadi engke urang goreng aya nama urang nu ngana liwet da can asak tapi urang asan lah asak can itu liwet teh di asak can euy aya nama urang asan lah ieu liwet teh asak lawan can lumayan lila ieu lalapan ajik panas euy woi tutung cok cok ulah gede ting sini nak bisi tutung orang asan lah cok kedeng di euy masih kena aya nyakrok-nyakrokan gigi gene tapi ye da anjing haseup tutupan nih guys kan asak segedeng deui nah baru dah ieu liwetna kan geus asak tadi tuh itu nah ayeuna tinggal ngagoreng sama anu menang nyen tadi goreng heula yuh duh pareum wae euy nah alat alat ieu peniup kita lain peniup atuh anjing angin napas bisa gunakeun yang ieu yang seuneu nah kusabab sama tinggal siap goreng nah itu sama mana digoreng teh mantap pokoknya nama barudak sama goreng gimana lain sosokan bisa masaknya sebenarnya mah bisa ngana gebras nawe da di dahar serangan baik kita kamera yang dahar deh gideng di pun guys barudak itu guys nya sama dikasih yuk asak barudak orang jahit mantap keren sih minyak guys ku sabab tadi teh sebet ieu nunguan liwet asak ngaprak heula tadi teh kawahangan kawahangan guys kita jadi aya cecere lah ngaprak heula kawahangan tadi tambah deui oh minyakan nih guys supaya urang ayeuna mah tadi ngaprak kawahangan jadi menang nu kieu urang laukna jeung ieu jadi kabehkeun ada mah ngasakan heula lauk terus ngasakan lauk urang ngagudug tadi cepet lah dicai menang mah deui sampeu ieu ke urang godog ayeuna mah ngagoreng lauk sambal geus asak liwet asak tapi lauk heula tawa kucai heula nya kucai kan kucai heula nah barudak kusabab dia teh ngaprak heula saeutik kabeh lebak aya manggih ieu kucai kucai teh digoreng bisa oke kucai tah ngaran kucai teh kieu da di kota mah bisa orang kota ningali yo da sigana mah aya euy naon nya bahasa Indonesia na kucai teh mun di Sunda mah ya kucai da digoreng ngeunana menurut urang mah tapi ditumis bisa disop bisa segala bisa sih tapi ngeuna digoreng juga bisa juga oke tuh lumayan ieu jang lalap jang nasi liwet mah mantap pokona mah ayeuna mah bagian lauk urang goreng lauk beunteur mun kitu anjing
Lah aing pilihan heula soalna laukna kurang-kurang beuki. Guys. Ada udang di balik batu. Yang kurang guys. Jadi yang kurang deh. Juan, mana lagi nggak mau roti? Bos, kalem bos. Nah, barudak aya nama bagian daun sampe kurang godog. Biasa nama sih sok ditumbangkeun kana liwatna tadi cuman mahi euy leutik kastrona aya nama mending kene godog ieu daun sampe digodog. Dijieun lalabna ke jeung coya sama mantap. Godog pokokna mah nika leuleus nika layu. Geus layu ngarah babari digayem ngarah teu ngait kana huntu. Ah. Mantap. Jika nama geus asak barudak euy. Oh. Asak ya mah. Kurang jahit. Ayeuna mah kurang langsung makan guys, makan. Kira Cenah carina kana ieu tah. barudak geus asak liwat barudak. Ayeuna mah tinggal makan. Ah, mantap. Daun salamna copot heula dang geus selesai. Ceun. Guys. Oh. Kali sebab di luar hujan murupuy jadi daharna ditepas. Demah bener hujanan bari dahar. Hayam teh ngaganggu wae yang dipencit itu. Mantap guys, tutung. Ukur sakitu vlog ti abi ayeuna pokona mah ulah hilap subscribe, like, komen, mah dahar lah hancap. Nah, jangan sampai godog tadi sama kucai. Mantap. Tunun terus ningali video aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.